Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nyuhunkeun izin Mangga. bade kawawancara Bapak anu Mangga. tugas sakola abdi. Mangga. Langsung anu ke wawancara anu kahiji. Mangga. Naon anu Bapak dagangkeun di dieu? Bapak ya nu dicakeun bakso cuanki. Iraha ngamimitan Bapak usaha dagang ieu? Bapak ngawitan di Calan tahun 2008. Saha anu ngabantu Bapak dina usaha dagangan Bapak di dieu? Bapak di Calan kieu taya nu ngabantu iwa Bapak nyalira. Jadi Bapak cita-cita pengen hoyong mandiri. Di mana Bapak biasana meuli barang dagangan Bapak? Bapak teu terang barang, terangnya aya di bos wae. Bapak cuman terang icalan wae. Nah, Bapak milih usaha dagang ieu tibatan usaha sejen. Panginten ieu tos nasib Bapak, tos anugerahna Bapak icalan nu kieu. Kumaha cara Bapak anu bisa narik pembeli supaya dagangan Bapak nu laris? Pertama, Bapak harus kedah sopan santun. Kedua, Bapak istilahna kedah merdeka, terutama dina pakaian dan tingkah laku dan perilaku Bapak. Itu modalnya icalan. Sekitu wae Bapak, nuhun anu ngabalas wawancara abdi. Mangga soknya didoakeun ku Bapak, Dede, Abang, sing janglar, sing pinter, sing soleh. Amin. Turut sama orang tua. Amin. Makasih ya Bapak. Iya, mangga.